Udah. Antar kakak wali. Hah? Antar kakak wali. Ah, jadi yuk we. Kita tadi ke kadel ku aing keur diuk antar kakak wali bisa kadel. Ayo naon teh? Mulai dengan sangu pamajikan hayang dahar antar sakadeng batur. Yap, milu. Asup ka jero ta? Asup. Emang sana gering, Le. Asup ka jero, astagfirullahaladzim. Asup. Antar sakadeng, asup. Le, kemana ieu? Milu sakedeng, antar sakedeng mau lila ieu. Oh, anu mah gering. Bismillah. Anu gering ek meuli dengan sangu. Hah? Ek meuli dengan sangu sakedeng. Oh. Duh, poho euy. Panto pangetukeun panto nu di tukang can pageuh. Hah? Panto nu di tukang pangetakeun can pageuh. Tadi nutupkeun itu can pageuh. Panto. Ngomong tuh tadi shit teh. Tungguan. Dirasa positif nya. Anjing kira aku kayak ku dikumpesan. Aduh. Aduh si anjing kalahkan ngempesan ban. Bang, bang. Ih. Ngempesan ban. Kita aing teh ngetakeun panto teh panto kurang pageuh. Ya, Aisyah teh gua mah nuhunkeun ka aing teh. Enggak teh aing dikempesan. Panto lain ngempesan ban. Ban mah teh kudu dikempesan. Nah, kalau kayak dikempesan geuningan. Oh. Panto tutupkeun ceuk aing teh. Halam diantar ieu ku aing ka rumah sakit. Anjing lieu ka pusing. Teu dibawa wah batur, dibawa musingkeun. Lah, geus ka ditu lah. Pusing aing. Le. Ah, anjing. Goblok. Le, tungguan.